Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Aryasani di kelas IPA 3 SMA Negeri Hiji Talaga. Abdi di dieu bade ngadongeng ngeunaan sakadang kuya boga suling tulang maung. Dina hiji poe aya sakadang kuya keur moyan bari kurah koreh dina urut dudurukan. Manehanana ngarasa buah kusabab manehanana manggih aya tulang maung dina eta urut dudurukan. Tuluy eta tulang maung teh ditilik-tilik ku sakadang kuya. Wah, halus ya jika namun dijadikan suling. Cek sakadang kuya dina jero hatena. Tuluy eta tulang maung teh dicokot ku sakadang kuya, dibersihan ku sakadang kuya. Geus kitu manehanana mikir deui, Tapi kumahanya cara noprokana, cara ngalianganana. cek sakadang kuya dina pikiranana. Ai praktek teu lila manehanana inget ka sakadang caladi. Oh heeh, aya sakadang caladinya. Ulang penta tulung mentong noprokeun. Cek sakadang kuya. Geus kitu sakadang kuya indit ku kulilingan ka kebon neangan sakadang caladi. Ari praktek papagi jeung sakadang caladi anu eukeur notrokan tangkap kalapa. Sakadang caladi, kadi heula tulungan wa. Cek sakadang kuya. Aya naon wa? Cek sakadang caladi bari nyamperkeun sakadang kuya. Kadi pangulungankeun wa, ieu wa teh boga tulang maung ek dijadikeun suling. Tapi wa teu apa cara noprokan ngalianganana, jadi pangnoprokankeun. Cek sakadang kuya minta tulung ka sakadang caladi. Oh, ibu tua mana panggil ku abdi totokan. Cek sakadang caladi. Sanggeus eta tulang maung ditroprokan ku sakadang caladi. Sakadang kuya nganuhunkeun ka sakadang caladi. Nuhun nya jang, geus nulungan wa. Cek sakadang kuya. Iya wa, langsungnya. Cek sakadang caladi. Tuluy eta suling teh ditiup ku sakadang kuya. Sorana Retrot suling aing tulang maung ditroprokan ku caladi. Ah, can ngeunaheun keneh wae, digana kudu diliangan heula. cek sakadang kuya. Geus kitu sakadang kuya neangan sakadang bangbara anu bisa ngaliangan. Sakadang bangbara diteangan haditu hadiah ku sakadang kuya. Teu lila sakadang kuya papanggih oge jeung sakadang bangbara. Sakadang wangbara, kadi heula tulungan wa. Cek sakadang kuya. Aya naon wa? Cek sakadang bangbara. Kadi heula tulungan wa, ieu pangaliangankeun suling wa, suarana soalna butuh keneh. Cek sakadang kuya. Tuluy eta suling teh diliangan ku sakadang bangbara. Sanggeus diliangan ku sakadang bangbara, sakadang kuya nganuhunkeun ka sakadang bangbara. Nuhun nya jang, geus nulungan wa. Cek sakadang kuya. Iya wa, langsungnya. Cek sakadang bangbara. Tuluy eta suling teh ditiup ku sakadang kuya. Sorana Retot suling aing tulang maung ditroprokan ku caladi, diliangan ku bangbara. Ah, can ngeunaheun keneh wae euy. cek sakadang kuya. Sakadang bangbara langsung nembalan teh. Wah, jigana eta mah kudu dipastieun lah wa. Cek sakadang bangbara. Oh, nya. Nuhun nya jang geus ngingetan wa. Cek sakadang kuya. Sanggeus kitu sakadang kuya indit ku kulilingan neangan sakadang sireupeun. Jang masieub eta suling tulang maung. Ai teu lila teh kleber di hareupeun sakadang kuya aya sakadang sireupeun. Sakadang sireupeun, kadi heula jang tulungan laki. Cek sakadang kuya. Aya naon ki? Cek sakadang sireupeun bari nyamperkeun ka sakadang kuya. Kadi heula tulungan laki, pang masieukeun ieu suling aki. Cek sakadang kuya. Oh, ibu atuh ki, mana ka dieu? Tuluy eta suling teh dipasieun ku sireupeun. Sanggeus dipasieun ku sireupeun, suling teh dicobaan ku sakadang kuya. Soalana Retot suling aing tulang maung ditroprokan ku caladi, diliangan ku bangbara, dipasieun ku sireupeun. Torotot heong.
Pan halus aya nama sorana. Cek sakadang kuya. Nuhun ya Jan geus nulungan aki. Cek sakadang kuya kasakadang sirepeun. Mohon ki sangsuna. Sanggeus itu sakadang kuya kukulilingan di kebun bari niup eta suling. Tapi teu lila aya sobatna sakadang kuya nyaeta sakadang monyet. Sakadang monyet geus boga rasa kahayang eta suling mau anu si sakadang kuya. Sakadang monyet boga cara naon wae asalkeun eta suling teh kudu jadi kabogaan manehanana. Sakadang kuya, tadi lelah urang minjem eta suling. Cek sakadang monyet. Mual enak sorangan apa dicokot. Cek sakadang kuya. Moal atuh, moal dicokot ku urang ge, urang mah padu minjem hungkul. Ulah ya sok dicokot. Cek sakadang kuya bari umbak-ambak ka sakadang monyet. Sakadang monyet bakat teuing ku hayang eta suling, manehanana boga rencana anu bakal nyelakakeun sakadang kuya ambeh sulingna bisa jadi kabogaan manehanana. Geus kitu, sakadang monyet ngajak ka sakadang kuya yang nyieun paparahuan tina bonteng raksasa. Sakadang kuya, hayu coba ngajian paparahuan tina bonteng raksasa. Yang naon sakadang monyet? Kieu, jadi engke urang bisa uling di leuwih naik paparahuan eta, terus ke sorangan tiup eta suling. Oh, ayo gitu mah ya satuju atulah. Ayo coba ngajian. Cek sakadang kuya. Sanggeus kitu, duaan eta ngajarieun paparahuan tina bonteng raksasa. Sanggeus jadi sakadang monyet jeung sakadang kuya naik kana paparahuan eta. Tuluy aya sakadang caladi, sakadang mangbara jeung sakadang sireupeun milu naik kana paparahuan eta. Sanggeus dina paparahuan eta, sakadang monyet boga niat anu teu bener. Manehna rek ngalelepkeun sakadang kuya sabab manehna hayang suling pulang maungna. Sakadang monyet ngagegelan bonteng saeutik-saeutik nepikeun ka bolong. Sanggeus bolong, asup cai ti handap nepikeun minuhan eta paparahuan. Tapi ku sakadang monyet teu kapikira sakadang caladi, sakadang sireupeun jeung sakadang bangbara bisa hiber. Kumanehna ge teu kapikiran sangkan sakadang kuya teh bisa ngojay dina jero cai. Sedengkeun ayeuna sakadang monyet teu bisa ngojay dina cai. Jadi tungtung mama anu opatan salambat sedengkeun sakadang monyet anu teu kelelep. Hal ieu sarua jiga papatah cilaka ku papolah sorangan. Mung sakitu dongeng ti abdi, kurang leuwihna abdi menta hampura. Sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.